salah datang tapi da puguh memang ieu karna teh sarupa jeung Arjuna da puguh memang Arjuna jeung karna teh saibu dulur saturuna dek mah marukana teh katanya kuai kuda-kuda aya ke kurang ajar. Wis kena dihimpin nasti kersak yang widi wis kena dihimpin nasti kersak yang widi ya arda walika anu teu oleh ngunek-ngunek dina manahna palai nandasa Arjuna panengah Pandawa unirahangan dika nun Gusti kaula teh nyeri hate ku si Arjuna Kangjeng Rama Swargi sampun masing pati tumakaning perlaya Arjuna orahana hingkang kamu tesakan jiwaraga nira kejawa isun lain can suri rasaning hati lamun can nyoplokeun beung sia ngajar katenyo si Arjuna itu dina kareta aing bakal mebes kana taneuh disasar di korona ku aing bangsat karena Senopati Agung di pihak Kurawa anu pangpayuna mimpin waladia bala tamtama teneng ludengahan teringrang pikeun melaan Kurawa itu kaayaan memang dia adipati karena teh putra na Dewi Kunti Nalibrata salaresna doh lores tapi jelaran diangkat harkat darajatna ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Duryodana iya nggih jadi sasat janji dina atina sanggup korbankeun jiwa raga demi kasalamatan Duryodana setinggi rata
jadi kusir kareta karena nyaeta mertua anakku anjeun Prabu Salya. Doh, leres. Kunirah kangan dika karena ama sok urang geus saling hareupan antara urang jeung pihak Pandawa oge Senopati Arjuna. Geura pingpin sajumlah wadia bala tamtama pikeun ngayakeun serangan. Tapi no damel kaula nu Arjuna. Ayo. Barang karena bade ngalepaskeun panah katingali aya anu nyurungkuy nyaeta dina taneuh teu aya sanes Ardawalika. Naon eta nyurungkuy? Nyurungkuy kulan eta. Ama naon karena sakedap dek turun heula kaula boa-boa ieu Lors pilih pangheureuyan ti pihak Pandawa. pilih Kurang guna-guna. Salah datang Doh, tapi da puguh memang ieu karna teh sarupa jeung Arjuna. leres. Da puguh memang Arjuna jeung karna teh saibu dulur saturuna. Woi. Dek mah. Marukana teh katenya kuy. Guna-guna. Aya. Ke. Kurang ajar. Ya. Dipati karena moal kasolongan, dipati karena moal kabongohan, geus dididik lahirna batina. Bujang hingga syariat anu rek ngancam ka kaula, jurig nyiluris setan sumerak laung anu newo-newo. Geus apa hayo? Doh, Ngalengkah, salengkah, ieu panah geus ada ti koro. Orai naon ieu? Ke. Ai dedengean teh anjeun teh karna, ya. Waduh, hampir kabaraman di wae. hampir hampir kasalahan anjeun teh karena memang Senopati pihak Kurawa ke nurek dilawan saha Arjuna. Waduh, Wah, lepat sasaran kulan. obat sadari karena paralun maklum kasuhun muni galehnu di pamrihapunten anu tedap. Maklum, naon? Salarosna kaula teh rek ngalanyawa Arjuna. Naon? Rek ngalanyawa Arjuna. Kalah beuki dipaehan sia wae. Wah, eta. Kekekenah. Lawan karena teh Arjuna. Ayeuna dek dialanyawa ku anjeun nganong harti nganggap remeh ka kaula. Ngarebut alas batur sia. Hayo satria karena moal make jeung minta bantuan ti sasaha pikeun ngalawan Arjuna. Hayo isanes. Salerosna mah kaula